Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 8? Mugia dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan terkara harjaan ku Gusti anu Maha Suci. Pangajaran anu seja dipedar ayeuna nyaeta ngeunaan pakeman basa. Sunda mah dina nyarita aya kalana sok taratog moal kanu dimaksud. Tapi malibir malar henteu nerag karasana sarta anu diajak nyaritana supaya surti atawa apal. Malibirkeun omongan bisa ku rupa-rupa ungkara. Umpamana bae ku babasan, ku paribasa atawa ku kecapan sejen anu maksudna henteu nembrag. Sabada hidup diajar ngeunaan pakeman basa, hidup diperedi sangkan bisa ngalarapkeun pakeman basa, tur nyangkem pakeman basa. Ngalarapkeunana nyaeta boh dina paguneman atawa dina wangun tulisan. Ta ayeuna peku hidup sakseni contoh pakeman basa nu aya dina kahirupan sapopoe. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Tipayun, bapak kali ibu ai, keluarga cabang acama banget. Hapunten, bilih panampian ti bapak yeye kali ibu dedeh, tebih tina titi surti nastiti. Anggang tina tata subasita tetiasa kacalikeun sadayana kalayan tumanina hatur punten mugia bapak ibu saribit sakeluargi landung kandungan layan aisan tawakuf anu ditedah. Bapak rabu ibu saderek sakeluargi anu sami hadir di pantepatan tos janten kailaharan di tatar Sunda. Satu acara pokok akdu nikah di kawitan. Tangtosna sok diayakeun heula seren tampi atapi seren sumeren. Sokomo sumpingna Kang Iza ka ieu patepatan dengan ukur kepat endang ngagandang sorangan tapi diwuwuh ku keluarga anu sakieu ngaleut-ngengkeuing ngabandeleut nyembat-nyembat nyatang pinang. Nah, sabada hidup tadi nyakseni contoh pintonan anu ngagunakeun pakeman basa. Pek ayeuna tangetan ku hidup pedaran materi ngeunaan pakeman basa. Naon ari pakeman basa? Pakeman basa nyaeta basa atawa kekecapan anu geus matok, angger sarta miboga harti anu khusus. Jadi kecap-kecap anu hartina atawa susunanana geus teu bisa dirobah-robah. Anu kaasup kana pakeman basa dina basa Sunda teh aya sababaraha hiji. Contona nyaeta aya babasan, paribasa, cacandran, kapamalian, kila-kila jeung rakitan lantip. Pakeman basa dina basa Indonesia biasana disebut oge idiom. Ayeuna urang pedar pakeman basa anu kahiji. Anu kahiji nyaeta babasan. Babasan nyaeta pakeman basa ungkara basa anu mibanda harti injeuman sarta eusina mangrupa babandingan nu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan jeung pasipatan jelema. Contoh, ngarah sahuap sakopeun. Maksudna usaha leuleutikeun pikeun nyumponan pangabutuh hirup. Nu kadua contona nyaeta bur beureum bur hideung. Artina nyaeta hirup senang taya kakurangan. Pakeman basa anu kadua nyaeta paribasa. Paribasa teh nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup. Biasana wanguna wangun kalimah omong nu mangrupa ungkara atawa omongan anu geus puguh eunteup seureuna, geus puguh surupanana, geus puguh pok-pokanana.
Dumasar kana maksud anu dikandungna, paribasa bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan. Nyaeta nu kahiji aya paribasa wawaran luang. Paribasa wawaran luang nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun atawa ngungkapkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta mangrupa bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Contona aya kan mah tara meunang kancra. Lamun diibaratkeun atawa dibabandingkeun kana kahirupan urang nyaeta usaha ku modal leutik mah hasilna oge moal gede. Anu kadua nyaeta paribasa pangjurung laku hade. Paribasa pangjurung laku hade eusina biasana mangrupa pangjurung pikeun milampah kahadean. Biasana paribasa pangjurung laku hade dipiheulaan ku kecap kudu, bisa oge dipiheulaan ku kecap henteu. Contoh, ari diarah supakna kudu dijaga catangna. Maksudna lamun aya barang atawa banda anu rek dialah hasilna, urang kudu daek ngurusna. Nu katilu nyaeta paribasa panyaram lampah salah. Paribasa panyaram lampah salah eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi, boh keur diri sorangan atawa keur batur. Nah, paribasa ieu biasana sok dipiheulaan ku kecap ulah. Contoh, ulah cul dog tinggal igel. Maksudna urang ulah ninggalkeun pagawean anu baku ngalampahkeun pagawean anu taya hartina. Pakeman basa anu katilu nyaeta kapamalian. Pamali dina basa Sunda mangrupa kecap sifat. Sinonim tina kecap cadu atawa kecap sasaruan hartina ejeng kecap cadu atawa pantrang. Kecap barangna nyaeta kapamalian. Pamali teh hiji hal anu dicaram ulah dilakukeun. Lamun dilakukeun bakal aya matakna atawa bakal aya akibat anu tumiba ka jalma anu ngalanggarna. Matak atawa akibat tina ngalanggar kapamalian sakapeung mah teu bisa ditarima ku akal. Nu matak barudak zaman kiwari mah teu pati mirosea kana kapamalian teh. Contoh kapamalian anu populer atawa anu kawentar nyaeta pamali ulah milihan serah tina nyiru paduduaan, matak boga mitoha cerewed. Padahal saupama diartikeun secara saujratna, naon hubunganana antara milihan serah tina nyiru paduduaan jeung boga mitoha anu cerewed. Anu kaopat nyaeta kila-kila. Kila-kila nyaeta totonden atawa tanda-tanda ti alam kana naon-naon anu bakal kajadian ka urang. Kolot atawa karuhun urang zaman baheula leuwih dalit jeung alam hubunganana. Manusa miara alam, nya kitu oge alam miara manusa. Nah, contoh kila-kila nu sumebar di masyarakat diantarana nyaeta lamun aya sora manuk buk tengah penting bakal aya wanoja anu lalagasan tapi kakandungan. Nah, itu contoh kila-kila. Pakeman basa anu kalima nyaeta cacandran. Cacandran nyaeta carita luluhur nu ngagambarkeun kaayaan nagara jeung sajabana nu bakal dialaman. Cacandran anu kawentar di masyarakat Sunda numutkeun kolot baheula diantarana nyaeta nu kahiji Sumedang ngarang-rangan, nu kadua Galunggung ngadeg tumenggung, nu katilu Sukapura ngadaun ngora, nu kaopat Bandung heuring ku tangtung, anu kalima Cianjur katalanjuran, nu kagenep Ciamis amis kumaneh, nu katujuh Banagara Sorka Tengah. Nah, contohna cacandran Sukapura ngadaun ngora. Nah, cacandran eta gelarna mangsa bihari atawa baheula. Gelarna henteu leupas tina kajadian sajarah nu kungsi kaalaman ku wilayah Sukapura anu ayeuna jadi Tasikmalaya. Eusina netelakeun kaayaan Sukapura anu mekar anu hirup deui saenggeus ngarang-rangan.
Cacandran Sukapura ngadaun ngora oge dianggap mangrupa tujuman anu kiwari cenah geus mimiti katembong buktina. Pakeman basa anu kagenep nyaeta uga. Uga nyaeta pakeman basa nu mangrupa siloka atawa lambang anu tujumna kana parobahan penting kaayaan nagara dina hiji mangsa anu bakal kasorang. Nah, dina agama Islam uga disebut oge nubuat anu eusina mangrupa tujuman pikeun kahirupan kahareup. Contoh uga anu kawentar nyaeta Sunda Nanjung lamun nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Kekecapan di luhur maksudna henteu nembrak, kudu disurahan deui. Nembrakna lamun geus kasorang. Jadi nepi ka ayeuna tujuman uga di luhur tak acan kasorang. Nah, ungkara anu geus kasorang contohna nyaeta jaga mah barudak sejajalan bakal disaungan. Nah, kiwari geus kabukti beh aya kareta api. Pakeman basa anu katujuh nyaeta rakitan lantip. Rakitan lantip nyaeta pakeman basa anu dihartikeun ku kabiasaan make dadasar kalantipan. Nah, kumaha maksudna? Coba tengetan contohna di handap ieu. Neng Yaya keur ngasurkeun seuneu. Upama dihartikeun sacara saujratna, maksud kalimah di luhur teh nyaeta nu diasurkeun teh seuneu. Dina pikiran urang baris timbul anggapan anu lain-lain ka Neng Yaya. Upamana bae Neng Yaya teh nekad ngasurkeun seuneu atawa Neng Yaya teh sakti. Padahal lamun urang surti kana maksud nu nyarita, yen kalimah atawa ungkara di luhur maksudna teh nyaeta Neng Yaya keur ngasurkeun suluh anu aya seuneuan biasana dina hawu. Nah, rupina pedaran ngeunaan pakeman basa dicekapkeun we ka dieu pikeun nambahan pangaruh hidup ngeunaan pakeman basa hidup bisa neangan tina sumber-sumber anu sejen, bisa ngaliwatan internet atawa buku-buku pengajaran basa Sunda sejena nu aya di perpustakaan. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.